ceweknya misalkan narek ka awewe mah berani gitu, berani ngadeketan tongan heueuh bogoh-bogoh. Penting mana mah berarti le gagah berani, gagah berotot jeung hiji deui garat, Naon anjir sumpah, naon eta? gagah berurat. Tah eta mah kudu. Kudu. Kuaing manangkeun loba gitu mah. Kudu eta mah. Kayak kuaing manangkeun teh gurat. Garat, gagah berurat. Nih. Sok samets. Oh. Gagah berurat gak tuh. Yo, atuh mah ada uratan mah paeh. Oh, ge hirup. Buat ieu leungeun tuh, dikarenakan bisa bergerak itu kan karena urat. Jadi urat aku kudu kumaha gitu. Kieu tuh urang lalaki mah maruruncul tuh. Coba ningali mana jempol. Tuh. Nah, mana kalau gitu. Hah? Eta mah belok kayak lempeng gitu. Ya dah. Nah, mana anjing kira. Langsung terdiam. Ente guys, lain pondok panjang eta panjang eta. Gurih gitu ya, panjang aja saya mah lempeng tapi mengkok saeutik nih. Bengkok saeutik ku masih bener. Pamalis ya. Sebut nama. Tingali no aing mah tuh da. Jempol mah kieu maneh. Eta lempeng tapi guys 23 mawar. Lempeng tapi aya ieuan. Harus beda orang. Kayak cangkul. Guys, beda orang barudak. Masa 400 orang mawar acan nih. Bener-bener ya kalian. Ya. Guys, naon deui mana bisa aya tambahan nih mau orang usah kurang jadi iya tepat ya gitu yang kesalahan mana. Pokoknya mah anu soft spoken. Soft spoken. Apa sih memang uten nih aya di dia di mana nyebrangnya jika nama? Mau teh lah. Aing kuaing mau teh moungeun mau teh euy. Mana jangan ini mau teh mah resep rolling sah naik CRF mana ini gagah. Sop ya. Kan orang ada jujur-jujuran kita gitu. Apa? Kurang udah omongkeun gitu misalkan aya kapanggih ja calon yang mana gitu. Kan imam nah panggilkeun buy one get two gitu. Buy one get two. Oh ya tuh. Bener kan? Ya benar. Itu jadinya gue kemarin ngomongkeun gitu. Tapi dah karunya cinta gitu kurang ngomongkeun. Karunya geus garing gue ngomongkeun. Atuh apaan manehna karena semangat maneh itu berakuda. Garing-garing tuh cuma anjir. Lah ada brokeun eta mah. Banyakan sih gitu katanya. Kenapa? Aku lihat kayaknya masih rame dia sama apa? Rame lagi kayaknya. Ada yang CLBK kayaknya. Naon? Itu barudak. Nah, jangan terlalu ambisi oleh gosip-gosip. Coklat katanya. Teh jeung si Iting. Bae si Ping mantau ke barudak rudat. Emang kau tahu sih? Teuing aing anjing PK jeung sasaha di SS goblok aing terus teh minta bayaran itu ieu li ada tuh kalidaan mah. Minta bayaran non?
Iya. Oh, sok mun teu di bejakeun ke si meme, bejakeun ke itu ieu anjing. Udah teh anjing. Tapi jaket banget emang. Emang ayah berita? Modal aing PK jeung sasaha ieu mun jeung awewe ibarat nama screenshot kumaha Oh. itu tah mun PK-nya satu bejak 150 menang aman gitu. Anda anjing Oh, anjing jadi malak. malak anjing secara tidak langsung itu teh adalah kekerasan dalam perpekaan ini. Oh, itu tuh pemalakan secara tidak langsung nuk itu kudu dibabat teh teh. Babat lah, sepi kakak akan-akan nak. Si eta mafiana teh si eta aduh sih gitu. Ini NR goblok. Anjing. Elah. Lu ya, Memang banget. Oke, terima kasih. Berkah selalu.